kasaha kalaporkeun atuh kadat anu ka apapun hajat urang hese-hese teuing daek tolab teu ti Gusti da urang teh yang tolab jiga batur bener teu laporkeun ka Allah rakes ka Gusti Gusti abdi mugi-mugi Gusti abdi teh cing digetolkeun ngaji cing getolkeun tolab cing getolkeun tobat cing getolkeun terus ku dipenta eta teh mugi Gusti abdi cing diikhlaskeun ku Gusti bener teu cing ditenangkeun hate boga Gusti daripada boga duit ku dipenta eta teh ka Allah laporkeunan wala karima alal hakikoti illallah hakikatna karim teu aya deui terkecuali Allah subhanahu. Oh eta karim hakiki mah idil karimu huwaladzi ida qadaro apa ngaran karim huwaladzi ida qadaro apa bila mana mampu nyiksa apa karim bijaksana ngamaaf gitu karim wa ida wa ada wa ngaran karima apabila janji pasti ditepati karim namanya wa ida ato jada alamun taharoja bila mana mere sok ngaleuwihan karena perkara dituju ku harapan urang itu karim wala yubali kam ato teu marduli sabaraha nu dibikeun wala liman ato ngaran karim teu marduli saha nu dibere nek nu ibadah tah dibere bener teu nek tu ibadah dibere kafir dibere Islam dibere nu teu ibadah dibere kabeh nah karim Allah mah wala liman ato Allah teu merduli ka jalma nu dibere ku Gusti Allah rek kafir rek Islam rek iman henteu kabeh dibere da Allah mah karim karim hakiki ngaran karim wa yugnihi anil wasaili wasupa'a ngaran karim tidak membutuhkan karena pelantara tidak membutuhkan kepada pembelaan oh karim mah dat Allah tongkul wasilah segala langsung we kaing kalau teh da ulama teu ngabutuhkeun wasilah ka ulama teu ngabutuhkeun pembela itu karim wa ida japa ataba wa maktak wa mastakso wala yadi man la dabihi wal tijai wa yugnihi anil wasaili wasupa'i ngaran-ngaran kalim moal nyepelekeun ka jalma anu ngungsi kasih karim moal pasti diperhatikeun lamun urang ka Gusti Allah nya pasti diperhatikeun ku Gusti maka penting kacida dikala urang punya cita-cita jangan melangkahi Allah ulah ngelangkahi Allah melangkah illa ghairi kasalianti Allah dan karim hakiki mah hanyalah Allah subhanahu bayam bagi ala tatahotohu amadul mu'amilin illa ghairi beres tah simpen heula teu dina hate urang bongkar kasus tawasul dah ayeuna Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as
salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'a min ghairi tabin wala masyaqqatin wala dairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma inna nas'aluka taubah wal inabah wal istiqamah ala syariatil ghara wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal inabah wal istiqamah ala syariatil ghara wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal inabah wal istiqomah ala syariatil ghara wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma la tadalana danban ila ghafarata wala hamman ila farajtah wala dainan illa qadaita wala jahlan illa lamta wala hajatan hiya qarido illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al mu'allif rahimahullah la tarfa'anna ayyuhal murid ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaih pakai payarapa gueruhu maka nahwa lahu wadi'an malayastati'u ayyarapa hajatan an nafsih pakai payastati'u ayyakuna laha an ghairih rafi'a. La tarfa'anna ulah ngalaporkeun temenan anjeun ayyuhal murid he eling-eling jalmi nu ngarepkeun menuju ka Allah Subhanahu wa taala ila ghairihi kasarian Allah hajatan kana pangabutuh aya pakotan tegesna kana kapakiran aona jilatan atawa kana balai najalat anu turun naon balai bika ka anjeun aela tatawajjah tegesna ulah nyang hareupeun anjeun bijawaliha dina ilangna kapakiran dina ilangna balai ila ghairihi kasalian Allah. Tah jarah kamari kasikut ieu teh. Enta teh kawali. Ulah. Wa tatlub jeung kudu merdih anjeun minhu wa tatlubu sementara merdih anjeun minhu ti guerillah ayyarfa'aha kana yain ngangkatkeun guer kana hajat anka ti anjeun fa innatil kalfaqati maka karena sanyanyana itu kapakiran
awin najilati atawa itu saknya balai huwa ari Allah eta muriduha dat anu ngadatangkeun kana hajah aya pakoh wa ijalah dat anu ngahilangkeun kana hajah tegesna kana kapakiran jeung kana balai alaika ka anjeun ay munaziluha tegesna anu nurun dat anu nurunkeun kana hajat aya faqoh aya najilah bika ka anjeun pakai fayarpa maka halna kumaha bisa ngahilangkeun saha gueruhu lianti Allah ma kana perkara kana anu bukti Allah huwa tegesna Allah wadian nunibakeun lahu kana perkara idhuwa karena ari Allah eta al-ghalibu dat anu menang nu ngalindih teh dat anu menang dat anu gagah nu ngalindih aladi tegasna dat layaglibuhu anu henteu ngalindih kana ye dat naon sayun hiji perkara wa aidon jeung deui mala yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsi man sing saha jalma la yastati'u anu teu mampu si jalma ayyarfa'a kana yen ngahilangkeun si jalma hajatan kana pangabutuh aya pakoh wa ijalah wa najilah hajatan kana kapakiran jeung kana balai an nafsihi tina diri nasi jalma aya idana zalat tegesna dikala turun hajah bihi kaya jalma pakai payastati'u maka halna kuma bisa si jalma ayakuna yen bukti si jalma laha kana hajah an guerihi trian jalma ropian bisa ngeta bisa ngahilangkeun bisa ngangkatkeun ae payastahillu tegesna maka mustahil naon dalika itu roh lisubuti ajihi kana tetep apesna si jalma wadokrihi jeung doibna si jalma wahasiluhu jeung ari hasilna dauhan kimusoni anna lil marfu'i eta sanyana eta tetep pikeun jalmi nu dilaporkeun saha ilahi al hawa iju ari pirang-pirang pangabutuh lam yatawassol anu henteu bisa nepi marfu ilaih ilaiha kana hawaij walau kana jeung sanajan kabuktian saha marfu ilaih malikan eta raja walasaka jeung teu ragu-ragu eta tetep eta maujud anna nafsahu sanyanya dirina marfu ilaih ahabu eta leuwih mika cinta ilaihi kana itu kaitu marfu ilaih min guerihi tinalian marfu ilaih walau kana maka lamun bukti lahu kamarfu ilaih naon kudrotun kekuasaan alan naf'i goirin kana ngamangpaatkeun ka jalmi sejen la napa'a yakti ngamangpaatkeun marfu ilaih nafsahu kana dirina marfu ilaih dibuang tah palajima maka jadi kapastian naon ajuhu apesna marfu ilaih annab'i goerihi tina ngamangpaatkeun lian marfu ilaih idma
karena ari perkara ba'dal azi anu tetep ieu perkara dina sabada apes an nafsi tina kemapatan diri ajaja eta ajun apes. Jadi payakunu maka bukti min killatil akli eta tina saeutik akal ta'alluquka ari ta'alluq anjeun ngait anjeun nyantel anjeun pihajatika dina pangabutuh anjeun liman ka jalma wal jalma eta muhtajun dat anu mikabutuh mislaka salna sarua jeung anjeun. Muhtajun ceng aya muhtayajun asalna aya muhtayijun. Mun muhtajun asalna muhtayajun isim maf'ul. Lamun muhtajun asalna tina muhtayijun isim maf'ul. Matak cek usul fikih lapad muhtajun teh termasuk lapad muzmal. Perlu dibongkar. Cara ngabongkarna kuali sorop di dieu. Muhtajun lamun asalna tina muhtayajun isim naon? Maf'ul. Manana wongkang den. Lamun muhtajun asalna tina muhtayijun isim fa'il. Jalmi anu mika butuh beda tuh. Geus dikutaki mah muhtajun we anggar ka itu nama. Eta bagian sorop muhtajun asluhu muhtayajun lamun isim maf'ul. Suma kulibatul aliya walipan litarukiawan pitai makobla pasoro muhtajun. Muhtayijun gesani. Muhtayijun asluhu muhtajun al mustayijun. Suma kulibatul aliya walipan litarukiawan pitai makobla pasoro gitu-gitu kene. Ngan beda jero beda makna. Muhtayijun asalna ieu jadi isim fa'il. Muhtajun eta nu mikabutuh mislaka sarua jeung anjeun. Sering kurang geus loba jalma nu nyarita teu saeutik yen menta mah ka Allah we heuh kitu lin. Tong sok menta ka salian ti Allah musyrik sia teh. Gitu. Bal kitu lin. Oh benar juga teh. Golongan sabelah komo jarah mah kos kamari nanaonan teu. Kalau itu naonan sakamu pamijahan teh hayang beunghar lin. Kalau menta membuat kapamijahan. Nah iya. Kasus inilah yang akan dibongkar sekarang. Supaya paham. Isuk-isuk ibu-ibu minta duit ka Allah ka salaki. Pan kudu kaalohin. Inilah kasus yang akan dibongkar. Jadi golongan Ahlussunnah wal Jamaah jeung Bapak Wahab teh kumaha sabetulna itu. Heuh. Kopa urang mah ahli tukang jarah bener teu. Kabage ieu mah wajah-wajah kuburan. Wajah-wajah kuburan wungkul. Aduh. Ente resep jarah abing-abing kuburan gituin kamari kan sabeus lin hayang naon kamari teh hayang payu hayang kawin deui padahal Allah nu dipamijahan jadi sarua eta-eta keneh sugan Allah pamijahanna beda anger we. Nah ieu anu bakal dibongkar tentang kasus tawasul. Dibongkar di dieu. Jaba beunghar, jaba kaset, jaba bager, bener teu? Haji Burhan, Karim namanya. Nya kaset, nya beunghar, nya berehan. Karim eta teh ngaranna. Kak Karim nya Haji Deden nya teu gablek nya bahil. Heuh. Hah? Bener teu? Nya teu boga
nya koret. Boga kajen lah aceng tate boga nya koret. Ima boga tapi koret. Haji Burahan mah nya kasep bener teu? Nya bager nya berehan coba. Bager. Nya berehan. Gimana logika lah. Lamun urang puta penta ngalangkahi Haji Asep Haji Burhanuddin kalakah ke Haji Deden boga namangan koret komo lantu boga koret ongkoh berhasil moal kira-kira moal hasil menta mah kudu kalau beunghar terus bere jababa bijaksana harti bijaksana salah teu gancang nyiksa selalu ngamaaf bae eta jalma bener teu eta bijaksana saha Haji Burhan teu bijaksana we terus tuh. Nah jadi urang lamun puta penta logika ge kitu ulah ngalangkah Haji Burhan hayo we ka Haji Dedennya moal meunang dah koret mah nama sabab boga mobil ge nu batur. Allahu Akbar jualeun ada kumaha tuh kitu buktina teh. La tata'adda niyatu himmatika ayyuhas salik ila ghairi fal karim la tatakhattahul amal la tata'adda niyatu himmatika ulah ngalangkahan anjeun ulah ngalewatan naon himma naon niatu himmatika niat cita-cita anjeun ayyuhas salik he jalmi anu rek menuju ka Gusti Allah ila ghairihi kasalian Allah gambarana nabi an tatawajjah ila ghairi sakira-kira anjeun menghadap kasalian Allah litasili hajatika untuk menghasilkan hajat anjeun kudu kasaha atuh aya pangabutuh teh balitlum hawa ijaka minhu akan tetapi anjeun kudu nyari anjeun kudu benta kana seluruh pangabutuh anjeun minhu ti Allah ulah ti sasaha hajate rupa-rupa hayang kawin hajat minta ka Gusti ulah ka kuburan kamari ka kuburan takut hayang beunghar kasaha mentana bi anta tawajjah ila ghairi litasajatika balitlub hawa ijaka minhu ka Allah. Nah, tadi pan contoh aya. Pak Haji Burhan nya berehan, nya bangheur, nya kasep, bener teu? Nya berehan, nya beunghar, nya kasep, nya bijaksana. Kumplit teu? Saha? Haji Bur, menta mah ka Haji Bur. Contoh eta mah. Eta mah karimah jadi. Kakariman eta mah
Karim hakiki adalah Allah Subhanahu. Haji Burhan anyar-anyaran da beunghar-beungharan da dibeungharkeun ku Gusti, diberehankeun ku Gusti Allah, dibijaksanakeun ku Gusti Allah. Karim hakiki mah Allah. Jadi jangan melangkahi Allah. Dos teka mana? Ke Pangandaran. Kira-kira yang beunghar. Jos ka mana di? Kamejahan salah. Palingan ku batur di tahun kau nya. Heuh teh. Dinaon teh? Di bid'ah kun da bener kieu meureun. Ngan teu dituluykeun mah nama teh eta. Maka urang siap-siap kudu ngarti. Pal karimu la tatakhatahul amalu. Pal karimu maka ari si karim dat anu karim nek Pak Haji Burhan la tatatahul amalu moal bisa dilangkahi ye karim ku cita-cita urang moal. Moal hayang hasil cita-cita mah hayang boga duit. Ieu dohir heula. Berarti mentana kudu kakang karim. Hai menta kaji dede mah nya teu gablegnya korek. Coba ngentana kaji Burhan bener teh. Nya naon? Nya beunghar, nya kasep, nya bijaksana, nya berehan. Tuh, pal karim ngaranna. Saha eta teh? Jadi cita-cita orang bakal berhasil. Ulah dilangkahi, Mang Karim teh ulah. Falhimatul aliyatu taknapu min rafi hawaijika ila guairil karim. Maka ari cita-cita anu tinggi la taknapu eta mencegah min rafi hawaijika ila guairi karim, tina ngalaporkeun seluruh pangabutuh anjeun baik hajat dunia maupun hajat akhirat ila guairi karimin kalian dat anu karim. Ulah kasaha kalaporkeunna atuh kadat anu ka apapun hajat urang hese-hese teuing daek tolab teu ti Gusti, da urang teh yang tolab jiga batur bener teu? Laporkeun ka Allah. Rakes ka Gusti, Gusti abdi mugi-mugi Gusti abdi teh cing digetolkeun ngaji, cing getolkeun tolab, cing getolkeun tobat, cing getolkeun terus. Ku dipenta eta teh mugi Gusti abdi cing diikhlaskeun ku Gusti, bener teu? Cing ditenangkeun hate boga Gusti daripada boga duit. Ku dipenta eta teh. Ka Allah laporkeunan. Wala karima alal haqiqati illallah. Hakikatna karim teu aya deui terkecuali Allah Subhanahu. Oh eta karim hakiki mah. Da Haji Burhan mah karim dikarimkeun ku Gusti Allah. Moal bisa nyaingan kana karim Gusti Allah. Jadi atuh urang puta pentah teh ka saha kudu ka Gusti Allah. Ulah Allah mah poho bener teu? Hah? Ai ka Allah poho ka wali weh atuh. Mun sariap jarak mah nek hayang bonghar. Ka Allah poho. Heeh. Ti dieu ka pamijahan kamari loba inget ka Allah, loba poho ka Allah. Cing coba perhitungkeun. Menang sabaraha ingetna ka Allah. Loba inget ka Allah, loba naon? Loba selfie-nya. Sagutak gitek selfie.
sagutak gitek selfie aduh lieur jadi Allah teh dilangkah ngalangkah sedengkeun karima Gusti Allah balik ngan ku batu disebut pemborojar kuburan tangke kumaha urang lamun terjadi kuburan di hari idil karimu huwaladzi ida qadaro apa ngaran karim huwaladzi ida qadaro apa bila mana mampu nyiksa apa karim bijaksana ngamaaf gitu karim ya sahih ya karim mampu nyiksa Allah teh mampu tapi apa memaafi senajan hai deden teu inget ka Gusti Allah ge dimaafi we da bijaksana Gusti Allah Allah maha bijak lamun kena bijaksana Allah ka urang lamun kena kohar lieur da sifat Allah teh lain bijaksana wungkul tapi ya kohar aya jabar kumaha tah lamun keunana jabarna kumaha tah kena koharna itu ripuh mudah-mudahan karimna ka urang wa ida wa ada wa pa ngaran karima apabila janji pasti ditepati karim namanya kira-kira di urang aya eueuh moal aya da Allah wa ida ato jada alamun taharoja bila mana mere sok ngaleuwihan karena perkara nu dituju ku harapan urang itu karim wala yubali kam akto teu marduli sabaraha nu dibikeun coba bayangkeun ku urang ye bayangkeun ku urang nikmat kiih geus kabayar can atos alhamdulillah nuhun geus yan teu bener teu tadi nganuhunkeun teu ustad wer teh kiih nuhun Gusti langsar kitu teu Allah akbar peuting hudang teh peuting nanaonan hah kajod teu opa hudang teh tadi nanaonan geus kencing naon geus kencing kayak aslinya cek euy bau meureun nya geus kencing mah ngisang tolol ya lain es bau meureun kamu awewe mah beut aya geus kencing es deui nah atuh teu ngisang-ngisang acan meureunan teu dengar sia mah ngisang atuh ngisang atuh wala yubalik kam ato ngalan karim teu merduli sabaraha nu dibikeun Gusti Allah tah bener teu ibadah urang lamun dipake maya nikmat kiih langsar moal kabayar bener teu kabayar moal kiih encer langsar teu hatur nuhun-nuhun acan komo kiih kental mah boro-boro oh teu inget kana naon eta mah hong ka Gusti Allah cing atuh kasuka ladang-ladang jima sia teh teu ieu mah teu karim jelas wala yubali kam ngaran karim tidak merduli sabaraha nu geus dibikeun keukeuh we dibere deui nikmat ngicep dibere deui nikmat suku lempang dibere deui dahar unggal isuk dibere deui udud dibere deui tapi anger teu inget teh kanu mere nama nepi ka ayeuna can apa ka Gusti Allah can heueuh edan teu gelo teu urang tolol teu sabaraha persen dieun geus apal ka Gusti Allah encan lin encan da urang mah keukeuh eudet-eudet oge paburhan berehan apal berehan bijaksana tapi
di hiji waktu tuh eta ceng apa teu ka Haji Burhan tok benar teu teu apa teh di mana ge padahal mah teh nyatu unggal kok isuk murid nyatu tidinya bener teu udud tidinya kopi tidinya tapi ditanya ku batur teh ceng apa teh ka Haji Burhan teu kadengeun tak ku Haji Burhan teh Pak Haji kamari teh abdi teh nganyang ka dieu nanyakeun hijama jabrik-jabrik penek hideung nanyakeun Haji Burhan aya teu apal aing mah kumaha jawab Haji Burhan hade goreng kira-kira kumaha Haji Burhan ngomongna sia dia beda nyatu ngapo si eta dia beda haru ngapo udud ngapo ngopi ngapo baju lebaran dibawa meuli teu apal ka aing tolol-tolol ting eta jelema bener teh kitu lian sia ka Gusti Allah kitu teh urang kitu teh Gusti Allah bener teh duwe dahar unggal po udud unggal po isuk murid ti Gusti A bener tuh dilempangkeun ku Gusti napaskeun ku Gusti didaharkeun ku Gusti minum ti Gusti kiih langsar ti Gusti kiih kentot ti Gusti eta kiih teh hatur nuhun-nuhun asa nuhun Gusti apa teh Gusti Allah teh henteu kira-kira kumatan kitu saeunya tadi teh hah beda kumaha hah teu kenal ka Gusti Allah tadi kan cek Haji Burhan piraku si Aceng teh kenal ka aing kitu meureun tol-tol teuing tah urang teh kitu ku Gusti Allah teh sia tol-tol teuing teh kenal ka tuh sampai ayeuna can apal kana hiji nadat Allah bener teh hah kajian sorban geus meded bener teh can kenal ka hiji nadat Allah lieur eta hade tah untung karim bener teh coba lamun lain karim hah untung karim dat Allah teh bijaksana selain urang lamokot ku dosa teu rumasa-rumasa teu gancang ditindak disiksa ku Allah pahala urang teh teu apal ka Gusti Allah teu kenal didat-dat teh wujud geram bako teu baheto teu apal apa-apa Allah wala liman akto ngaran karim teu temerduli saha nu dibere nek nu ibadah tah dibere bener teu nek tu ibadah dibere kafir dibere Islam dibere nu teu ibadah dibere kabeh nah karim Allah mah wala liman akto Allah teu merduli ka jalma nu dibere ku Gusti Allah rek kafir rek Islam rek iman henteu kabeh dibere da Allah mah karim hakiki wala liman metak menta mah ka Gusti Allah udah karim ulah kasaha ulah ngalangkahi Gusti Allah kumahanya jarang geus kitu we teh jelema teh Allah wa ida japa bawa maktak wa mastakso wala yadi uman ladabihi wal tijai wa yugnihi anil wasaili wasupa'i ngaran-ngaran kalim moal nyepelekeun ka jalma anu ngungsi kasih karim moal pasti diperhatikeun lamun urang ka Gusti Allah nya pasti diperhatikan ke Gusti mun urang berdomisili ka Allah pasti diperhatikan ke Gusti Allah kumaha berdomisili ka Allah teh tah itu urang teh nate keur ngadeukeutan Gusti Allah keur ngungsi ka Gusti Allah najan ninggalkeun dagangan najan ninggalkeun bati bala-bala nya najan ninggalkeun pekerjaan kulantaran anak urang keur ngungsi ka Gusti Allah mual dat nu karim Allah mah wala yadi man ladabihi wal taja mual
pasti diperhatikan ku Gusti Allah. Geuning anger euy teu payu wae dagang teh pajah diperhatikeun ku Gusti Allah. Heuh bener teh. Tolak osok. Bener? Hah? Lain can waktuna loba min set. Loba? Atanapi eta boga budak sabaraha? Opat. Lamun hiji nya dibeuteung kumaha? Nu hiji nyeri beteng, nu hiji nontot leho, nu hiji ka rumah sakit bae. Tapi geus ngaji mah kapan cager lin, senang lin, ta eta kadinya asupna, barokahna teh kadi, lain ka duit wae mah ta duiteun wae. Ketenangan jiwa, ketenangan hidup, rezeki batin nu paling mahal. Rezeki nu paling gede dipasihkeun ku Allah SWT barokah ngaji, daek ngaji deui. Eta rezeki paling gede. Bener teu? Rezeki batin. Hah? Rezeki batin eta. Tuh dibere. Daek ngaji deui. Eta teh barokah ngaras teh. Alhamdulillah. Halau aki-aki aya tuh dua. Barokah. Rizki batin lebih tinggi daripada dohir. Rizki batin lebih tinggi daripada rizki batin lebih tinggi daripada rizki dibere malarat tapi kuat ibadah itu nomor hiji. Itu bu nomor hiji teh urang dibere malarat hese duit tapi getol ibadah itu rezeki nomor kahiji halau tuh lempang we teu gablak duit ka dieu teh ngami lempang duaan itu ning teu kana motor teu boga duit tapi kuat teu Haji Burhan kuatin mual tah bener teh hah da itu mah kuatin jauh oge da diberi kibatin ku Allah eta nu hese serba hirup sempit dahar ge hese henteu tapi diberi kuat tek tahajud duha ngaji itulah rezeki nomor hiji itu. Gebatin. Alhamdulillah. Oh, da dipenta ka Gusti Allah, mun Gusti abdi cing dikiatkeun deui Gusti minggu engke talab deu. Da kitu mentana. Sekalipun serba teu aya tetep we berangkat. Itulah rezeki paling mewah. Teu paling arek kitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gitu orang sareananya. Allahu Akbar. Beunghar mah loba hisabeunan. Bener teh? Halaluha hisabun, haramuha iko. Meuing teu gableg tapi getol-tola bener. Kuat dipakai ibadah. Tuh. Ngolah sombong kade. Kadang-kadang jelema sombong ka pakiran. Heuh. Ih si Haji Burhan melebukeun neraka beunghar. Loba hisabeuna aing mah tuh, hisabeuna eta sombong ka pakiran haram gitu meunang. Teu saeutik heuh. Ka batur teh kitu bener teh. Si eta mah lebokeun neraka loba hisabeunana. Aing mah pangheulana ka surga nosomna kagablag aing. Ya tol-tolab da eta sombong dia ulah lau. Kada kitu ulah. Ulah sombong ka pakiran bahaya. Nya pakir nya sombong ulah. Ngaran karim wa yugnihi anil wasaili wasupa'a. Ngaran karim tidak membutuhkan karena pelantara, tidak membutuhkan kepada pembelaan. Oh karimah dat Allah. Tongkul wasilah segala langsung we ka aing kalau teh. Da ulama teu ngabutuhkeun wasilah. Ka ulama teu ngabutuhkeun pembela. Itu karim. Aduh kumaha yeuh euy. Can kapanggih wae nya urang.
kejadian teh ieu pas hajarah keur ditunggu-tunggu ieu masalah mah aduh ampun teh heeh tawasul teh ya sedengkeun wayugnihi anil wasa heeh wasupaai karim tidak membutuhkan wayugnihi teh karena pembelaan juga tidak membutuhkan karena pelanta tuh rek kumaha urang tuh karim sedangkan orang punya pangabutuh teh punya cita-cita jangan melangkahi karim ayo sia kumanya hege pikiran halo hari datengi lu jalah teh aing euy cenah halo ieu bahasa da gohalnya kita gohal ayeuna mah tingsan ngancik kitu nah ini kelakuan orang ngungkul pan tulikeun gampang lanan tongkang ngarempo ada jadi sugano ya jalan keluar tuh kapan ieu teh jarah teh ieu teh bisnis kiai teh awarakeun teuing aduh kamari capeknya ka pawejahannya goreng geuning kieu aduh aduh ampun sih wa hadhihi sifatul la yastahiquha haqiqatan illallah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi sifat-sifat anu parantos dituturna me sifat karim la yastahiquha haqiqatan illallah subhanahu wa ta'ala teu aya anu ngahak karya sifat karim anu parantos dituturna me sejatina hakikatna nu punya teh hanyalah Allah subhanahu kulantaran kitu natijana payam bagi Allah tatakhotohu amalul mu'amilin illa ghairi maka penting kacida dikala orang punya cita-cita jangan melangkahi Allah ulah ngelangkahi Allah melangkah illa ghairi kasalianti Allah dan karim hakiki mah hanyalah Allah subhanahu payam bagi ala tatahotohu amalul mu'amilin illa ghairi beres tah simpen heula tuna dina hate urang bongkar kasus tawasul dah ayeuna tawasul jadi urang atuh lamun menta ka para wali tawasul ya Syekh Abdul Muhyiddin inna natawassalu ilaika fi qadai hajatina gitu Lin Syekh Abdul Muhyiddin abi tawasul kasalira pikeun nyumponan pangabutuh kula sadaya sedangkan tadi Allah mah tidak membutuhkan wasilah wasail kenapa kok kita ketika jarah ya Syekh Abdul mah ngoi gitu kadang kusarianin eta inna natawassalu bi kapi qodoi hajatina abi tawasul ka pangersa sarira bener pikeun nyumponan sadaya hajat abdi sadaya hajat lana hayang kawin hajat duda yang kawin hajat du teu payu dagang layang payu dagang baru payu kan lah eueuh we sugan hayang usul ka Gusti teu aya kumaha teh sebetulna sedangkan dia wayugnihi anil wasaili wasupa'a ieu teh sebetulna mah tong disalahkeun tong salah keun mah urang ge heg wae arek mah teu naon eta heg teu naon urang oge
kamari kitulin urang dah ngalabring sarea meuli tuur-tuur jeung bitis tah. Aduh. Wa'lam kanyahokeun ku anjeun tah di dieu bijilna. Anna toliba minal khalqi al munafi lil ubudiyati huwa at-talabu minhum ala wajhil i'timadi alaihim. Sanyanya menta ti makhluk. Nah, menta ti mah lain jarah wungkul hayang duit menta kana pekerja. Sia teh yang duitna kerja gawe. Nah, eta teh menta ka makhluk sarua kitu teh. Ngan menta lewat tingkah. Eta mamanepan kaji burhan bener. Paji atuh tulungan paji. Eta anak tolaba minal khalqi al manafi lil ubudiyah huwa atolabu minhum anu nganapikeun kana sifat keabdian ka Allah merdih ti makhluk netepan kana jalan iktimad tetegenan dibere teh kumah lu poho ka Gusti kitu nu teu meunang mah tetegenan teh ka waliullah poho ka Gusti. Ibu-ibu nu teu meunang mah tetegenan duit teh ti salaki. Heunteu tetegenan poho ka Gusti Allah. Cuma kieu mah urang terkes peuting ka Gusti Allah, Gusti abdi nyuhunkeun rezeki anu halal. Isuk-isukna mudah-mudahan kerja sing sukses engke dipasihkeun atosna ka ibu tah. Bener teh? Nah, gitu. Jadi hati menembus ke Allah Subhanahu wa taala. Adapun eta mah sabab. Hati mah ketika kitu ge nembus ka musabibna kadat anu ngadamel sababna inget menta hate ka Gusti. Sabab teh kedah dilaksanakeun. Di dieu cing punya keyakinan wahdaniyatil af'al kajadian di dieu. Heunteu. Da moal bisa konyol atuh hayu we menta ka Gusti Allah, bener. Terus menta ka Gusti ai ngadamel sabab henteu. Bu atuh menta ka salaki mah moal aing mah anti sabab. Nek menta ge ka Allah we langsung. Unga peuting tah si ibuna menta ka Gusti. Duit salaki mah dipege-beger we terus. Nah, mung ngagapung menta ka salaki, da samenta mah ku ka Gusti Allah. Ka ieu kade pahili. Heunteu. Nya dohirna mah ka salaki, sabab eta teh. Teu jadi masalah. Jarah kawaliyo ge teu naon naon. Ngan ketika jarah kawaliyo nyieun tawasul murni hate nembus ka Gusti Allah eta mah baham doang. Ulah ngalangkahi Gusti Allah. Ini natawasalu teh tah bika ieu mah ngangku ngajadikeun cukang lantaran ngungkul sababung mungkul tong tetegenan ku waliullah ka Gusti Allah di hate mah beres. Rek dua kali nyuhunkeun ka Gusti Allah langsung di dinya mangga. Heunteu rek make tawasul teu sawios-wios asalkan ketika tawasul ieu nu teu dimeunangkeun mah langsung berstandar ka waliullah. Datara urang ge bener teu osok kitu lin osok pembuktian buktina kulantaran jarah 200.000 geus dikaluarkeun cape bitis cape tukur. Efek teh teu hasil bener teh teu sesuai jeung keinginan urang akhirna ngarasula tah
ngarasula eta teh pembuktian tetegenan kana wali teh. Hanas aing bener teh ngaluarkeun duit sekian ongkos hanas aing jarak kapal wali sampai tuul sampai bitis tapi geuning eueuh nanaonan ieu bisnis teu cair anak teu soleh geuningan euy datang teh tah eta teh pembuktian tetegenan kitu teh heuh ka waliul lain ka Allah loba nu kitu kira-kira hanas aing hanas coba ladang tahajud ladang duha bener teu ladang maca sholawat hanas aing maca sholawat kamilah 1000 tapi isukna eueuh nanao ta eta nu teu meunang teh ditanya mah teu urang mah murni mentam ka Gusti Allah ieu maca sholawat mah perjuangan kul wasilah bukul gampang ngomong kitu mah tapi pembuktian ketika tuntas sholawat saminggu meunang nanaonan lelah nu aya ngarasula hanas aing maca sholawat tapi eueuh nanaonan ta eta tanda tetegenan kana salian ti Gusti pembuktian kitu ade Allahu Akbar amat tolabu minhum min hausukawanihim asbaban wa wasaito nah ma'al iktimadi pinail matlub ala Allah wa ruyati annahul mukti palaesa munafiyan lil ubudiyah tah gitu adapun merdih ti makhluk teh masih waloh kade lain ka jelema wungkul heuh masih waloh na makhluk kerja makhluk jarah makhluk tawasul makhluk min haitsu kawanihim asbab ditinjau tina segi sudut bahwa makhluk tersebut hanya sabab dan wasaid pelantaraan eta mah ma'al itimadi sarta berpegang teguh fi mailil muradi di dalam menghasilkan perkara cari Allah ka Allah wariyati annahul mukti jeung nekadkeun hanya dat Allah an memberi sabab teu aya nanaonan wasilah teu aya nanaonan palaesa munafiyan ubudiyah maka teu nganapikeun kana sifat kaabdian ka Allah beres kitu mah teu nanaon da jero urang mah ka Gusti itu teu masalah heg wae lah jarah oge heg wae heeh tuikeun saeutik deui mah tamatkeun bae urang teu boga duit loba balai budak panyakitan heuh ieu karek kana dunya can kana suluk ka Allah mah ieu pakir urang teh loba pangabu hajat pangabutuh hajat dia dua eusina pakir jeung balai hajat di dieu mah pakir jeung balai ti Allah hese duit balai heuh budak sakitan bala pamajikan salakina beger balai eta sarua balai pakir teu boga duit teu ibadah ge Pak pakir teu ibadah pakir eta teh dan nu beunghar mah daek ibadah senajan teu boga duit dah tapi daek ibadah kuat ibadah itu zaman nomor hiji tadi kala urang pakir dikala urang loba cocoba ti Gusti Allah kedah kasaha lapor apakah RT apakah presiden nu kasahanya saha nu boga balai saha nu makirkeun make lapor ka RT teh teu dipikir-pikir kurang eta
Nu makirkeun Gusti nu mere balai Gusti kenapa teka bagian BSBLT ngama KRT nu makirkeun Gusti Allah benar nu nganyakitkeun Gusti Allah la tarfa'anna ayyuhal murid hajatan ila gairi wahai jalma anu menuju ka Gusti Allah lin ka Gusti Allah paeh teh lin are ka patung sim are ka jurig yeun kabeh menuju Gusti teu bisa ibadah hese-hese teuing getol ngaji teh hese teuing dawam duha teh hese teuing getol tahajud teh tadi ge hudang ngungkul teu kisang-isang acan. Kali kieu teh. Naon penting teh hudang terus geus naon? Ki hungkul we. Oh, lieur eta bau. Atuh ngisang-isang atuh. La tarfa'anna ayyuhal murid illa ghairi hajatan poma anjeun ulah ngalaporkeun he jalmi anu rek menuju ka Gusti Allah hajatan kana kepakiran hajatan kana balai apapun terjadi illa ghairi ulah sok laporkeun ka salian ti Gusti Allah ieu mah keur huntu ge beja ka tetangga heuteung ulah cenah berarti si ibu ge tadi teu boga duit tong bebeja ka salakinya mun kitu mah teu oh bener oh iya tuh ka Allah we langsung lin lieur di wae itu salah di wae kitu hikmah bener teu hikam teh hikmah banyak makna yang tersimpan ieu mah kieu teu wahai zaman rek menuju ka Gusti Allah latar pa'anna hajatan illa gairi oma anjeun ulah ngalaporkeun temenan kana kapakiran anjeun kana balai anjeun illa gairi kasalian ti Allah ulah kata tangga ulah bebeja kasalaki ulah oh mau kepada di mah teh ka Allah we gitu oh gitu keun hayang kumaha ieu najalat bika anu turun balai ka anjeun mana balai teh salaki begen balai beja hawan mengheboja salaki teh sok nyimpang ka imah randa eta balai keur mah teu usaha beuki molor salaki teh balai eta teh beuki museup di balai Aila tatawajjah fi jawaliha ila ghairi. Poma anjeun jangan menghadap untuk menghilangkan kepakiran dan untuk menghilangkan balai ila ghairi ulah yang hareup ka salian ti Gusti lapor teh ka Gusti Allah engke mah oh ka Gusti Allah cenah anu tamat ieu teh beak waktu minggu engke we jadi andai kumaha carana tah heuh da ini lamun si ibu-ibu lapor ka Gusti Allah teu boga beas salakina molor salakina teu usaha atanapi usaha tapi dibikeun ka sejen da tadi cenah kudu lapor mah ka Gusti mental ka Gusti tong ka salaki kitu benerannya heuh inilah buat minggu depan yang akan pecahkan kumaha ieu teh atuh asupna ka mana kudu kumaha heuh da urang keukeuh bakal menta mah pamajikan ka salah cek ieu ulah kalian sejen heuh ta engke disalurkeun moal kaburu ayeuna mah wallahu alam bi Allahumma shalli wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa salim tabarakallahu ta'ala kulli syahadatina sabi rasulillahi ajmain amin
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil ma'alil a'la ila yaumiddin. Allahumma nas'aluka salama. Allahumma sholli ala sayyidina ustatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha sa'al ghayat min khairat wa baramat innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana amfana bima 'allamtana Rabbi alladhi yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa qarabatil lana bidinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin antar jukonal wasi'ah wa anta jukol amana abdi tawasul masan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran keamanan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu la nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.